anu nanya ka abdi kaosna cenah kumaha cenah pare kaosna mah cenah kitu sok bagus bae cenah kitu nya. Cenah kitu lajo cek kaosna dijawab ka abdi, dijawabna kieu. Lamun ukuran misalnya orang eta tani teh jeung elmuna cenah kitu nya sok tinggal daki gitu. Lamun ukuran dagang sok tinggal hutang cenah kitu. Eta kumaha cenah kitu kasebut misalnya jampena atanapi cacahana. Dijawab ku abdi, dijawabna kieu, bismillahirrahmanirrahim, melak sri saking nabi, melak rasa saking Allah. Berkas saking Muhammad, Muhammad Rasulullah, ilahi ulah Muhammad Rasulullah. Tidinya samuan dari bumi numantak mahi, jagat numantak berkat, berkat aing la ilahi ulah Muhammad Rasulullah. Samungan deui kurang bismillahirrahmanirrahim ya kariba ya karibu ya kari akar ya kariba ya karibu ya kari tangkal ya kariba ya karibu ya kari daun ya kariba ya karibu ya kari buah. Eta samungan deui kurang bismillahirrahmanirrahim nyi pangulu bumi ki pangulu bumi saksi angin wali hujan panas minyakna cibun cisuna ngarampuyuk sakuma sirung bungur ngarampayak sakuma awi bunar kulhu ngadukul tabat ngarabat idaja paburia. Samungan deui kurang supaya misal orang eta kasebut di titipkeun ulah misalnya omean kana bobogan urang titipkeun bismillahirrahmanirrahim titip hurip tinggal batin ulah irak ieu kana pare aing nyingkir panyakitna reka barat reka timur ulah omean kana pare urang misalna teh kitu nya. Salamun yanuhin fil alamin, salamun yanuhin fil alamin, salamun yanuhin fil alamin, salamun yanuhin wahayatun, salamun yanuhin wahayatun. Supaya nyingkir penyakitna ulah omean kana pare misal orang eta abdi. Naon misalna berupana penyakitna atanapi misal orang hamana. Lamun ukuran misalnya orang eta piit kasebut nanya manuk eta atau kurang dipasang misal orang pibung kemana. Kumaha misal orang cecan pibung kemana. Bismillahirrahmanirrahim sang kedut herang sang kedut lenggang sang siragul sia undur manuk piit nuka undurana nabina nabi lias sanggana sangkani parak siung lir cai asenen sasarbo kembungkem pangbungkemkeun misalnya orang eta sungut piit eta kitu. Cenah kumaha lamun ukuran misalnya orang dina kungkang atanapi ganjur eta kumaha cenah misalnya orang iya na lamun ukuran misalnya ngadaharan apakah kumaha eta pan cikih nah cikih kungkang eta panas jeung misalnya orang ganjur atuh dipasang ku urang misalnya orang cacahana kumaha cenah cacahana bismillahirrahmanirrahim rek yang teriman anu aya di dasar laut cek aki ge mukaha tis alhabatan birit leuwih cikih kungkang atanapi ganjur cebrek alabatan hate kole cep tiis ku kersaning Allah atuh menta nama urang atuh kasa atuh ka Allah keneh bae kanu nyiptakeun urang kasebutna ciri cipta Allah anu nyiptakeun Allah anu ngersakeun tapi kaya urang eta dikersakeun eta supaya misalnya eta mulus rahayu cek eta mah ieu urang pare urang ieu kitu nya supaya ulah beunang ku panyakit kahayang mah kitu nya. Moga misal orang dijabah gitu pamenta orang eta kitu nya. Pentakeun kasa atuh kanu nyiptakeunna gitu. Jauh urang mah teu daya teu upaya angin Gusti Allah anu ngajabah gitu. Eta supaya ieu urang eta nya berbagi jacek kolot ge. Lamun mere eta atuh kudu kanu hayang kitu nya. Mere eta kudu kanu hayang gitu. Kudu bisa nyaangan kanu poekeun cek eta mah kitu nya. Eta pan kitu urang abi eta lain ku bisa hampura ieu kana misal urang eta kana rarencangan anu aya di mana bae kitu nya supaya misal urang eta ya lain misal urang ku pamer abi mah teh anu dipamerkeun jai mah bogana boga Allah kitu abdi mah teu daya teu upaya kitu ngukur misal urang eta lamun silat mah katitipan atanapi misal urang katumpangan doang kitu nya lain ku bisa demi Rasulullah ngeun abi eta hayang amat misal urang berbagi jeung babaturan atanapi rarencangan kitu nya abi tujuan abi eta ngan sakitu lain ukuran misal urang eta hayang leuwih henteu abi mah teh tujuan gitu dina hate eta ngan hayang misal urang tutulung kanu butuh tatalang kanu susah kitu nya. Cuman kan aya jelema eta lain susah misal urang eta ku misal urang ku duit bae sing samarana mah dina kahirupan eta ya aya bae misal orang anu kasebut misalnya butuh pertolongan lir ibarat naon ieu orang anu ukur misalnya sebagai contoh
lamun jelema palid di emengan kurang misalnya orang eta duit pan moal daekeun butuh pertolongan kitunya eta supaya misalnya orang bermanfaat iya misalnya orang eta anu kurang misalnya rencangan tani nu di mana bae aya nu di mana bae ayana gitu supaya ya orang bermanfaat supaya kapanggih ieu orang kasuburan kamahmuran iya kutina misalnya orang eta anu ukuran dikelola kurang naon bae misalnya orang anu dikelola supaya misalnya eta orang eta hasil maksud tujuan orang gitunya semoga iyo bermanfaat iya misal orangnya karena ada rencangan anu ukuran misal orang eta anu palai gitunya abi mah terutama jelema ya terutama jelema misal orang eta jelema kieu jelema cekolat teh masa ciwis sasemplek jalmi ipis gitu sing sabenerna mah gitunya ngan misalnya ku hayang-hayangna misal orang ieu merek gitunya kusana cekolat teh lamun merek eta kudu kanu hayang gitunya eta kitu jeung eta mah jeung deui abdi eta hayang misalna supaya doa pidoana ieu kana rerencangan supaya aya dina mangpaatna ieu misal orang cacahan-cacahan misal orang eta kolot baheula supaya orang eta hayu orang misalnya dikelola gitunya pada ngelola gitunya abi ente misal orang teh hayang misal orang ka alam abi ieu ente misal orang teh tujuan hayang misal orang di alam kusabna ente aya jalmi anu misal orang eta gede ku di alam jeung misal orang eta misalnya eta cenah misal orang keur misalnya aing nu kitu ya aya abi mah henteu misal orang eta henteu mata kuru urang misal orang eta ku dihina henteu aya abi mah sakieuna bae ngan cuman abi eta kana rerencangan anu kurang misal orang eta nu di mana bae ayana kitunya hayang misal orang eta sangkan supaya kapetik hasilna ka ala buahna gitu supaya kumaha cenah hurip nu melaki nya hurip anu dipelak is dingin talipurna hurip warasna ieu pare urang gitunya ieu mah nya eta kitu eta nya kana rerencangan gitunya nu di mana bae ayana supaya like comment share bagikeun ieu nya ieu Sunda ieu bagikeun ieu nya ka rerencangan urang anu misalna suka misal orang eta ieu kana cacahan kolot baheula gitu. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ieu pikeun misal orang eta urang sadayana gitu. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.